أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna, mobil nu sakitu mewahna, aji jelemana tentrem. Cal jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharan tetep kesang sebab salakida tuani milik ka dieu, pamajikan tuani milik ka dieu, porenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae buat Kang Esang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah pernah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih asena ge sakumaha lain ase biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuli jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Band dina Lexus kolbu. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله أعلم بمرادي وتاب لنا رمتقت الله على ثلاثة إن تسوون تتلو الذين خلفوا sewong ake kanden ayakeun ya ladzina kabi'ani taubati saking dan terima taubat alaihim ingat tase alladzina biqarinatin kalawan qarin hatta idza daqat alaihim Allah malalat kala rupak ingat tase alladzina babu mimma rahabat lawan barang kang jembar serta barang kang jembar ya dua ma'rubiha susumertani jembar ardu sa'atiha tegese jembar ardu luas ardu wala yajiduna makanan yatma'innuna ilaihi makaran ya alladzina ing panggonan kang الذين كبه إليه مرين مكة وضاقت عليهم أنفسهم lan rupa kata si alladzina pirang-pirang
hati qulubuhum tegese pirang-pirang hatine alladzina lil ghammi karena bingung wal wahsyati lan geresah bitakhiri taubatihim kalawan dena yakin taubat Allah fala yasma'uha sururun wala sumaka orana ngamot ing ampus opo suruh pirang kapungap lan orana ari wa zannulan nyangkalan yakinkan ya ladina kabaqonu tegese yakinkan ya ladina an satune kalaguan mukhaffafah tadiku mukhaffafah min dzakrillah warana nanggal musiku maujud saking Allah illa ilaihi angin maring Allah mataba alaihim kari-kari nariman taubat ya Allah ingat alladzina waffaqahum taubatan litaubati tegese maparinan taufik ya Allah Ambil alladzina kadu taubat dia tubuh depan yang tatarobat ya alladzina innallaha yazatuhuna Allah wa Allah tawwabur iku kang sangat nerima tobat Allah tur kang sangat walase ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari tentang ditarimana tobat hiji kangjeng dua sahabat muhajirin tilu sahabat ansor sakumaha kamari dijelaskeun laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabau fis sa'atil usrah lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa susah sulit kadaharan ceueung lantaran kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saha nu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat ke perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah. Eleh surga deuk ka mana lumpat. Eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan. Sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat paleti urusanna. Eueuh pikiran-pikiran soal dunia kabeh ka akhirat. Kos urang we kieu. Alhamdulillah pan urang ge. Aduh bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya. We ge kadeul we ja. Ya Allah, ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo nu teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh. Nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu dia PR. Komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji. Komo anu eta teh anu ya Allah ya Rabbi. Haji. Nah,
mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah, siap tempur perang lawan musuh Allah. Bing, mantep. Di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan disiap nyana meuli kendaraan onta bulede 2 jam perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin, numantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma ndek panen. Hiji eta nomor kaduana ieu teh keur panas luar biasa, yang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan ayah, awak sehat, pokoknya mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan, nusuki mah tuh kitu bae. Tah karena mah kendaraan ecek-ecek wae geus hebat kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi. Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk, kendaraan geus disiapkeun. Keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana, datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk, nyana masih keisuk icuk colek. Eta calon atau situ calon kerbo datang deh ke Senen, kerbo ke Senen bonen. Ayo bae lemur bonen, uyuhan naik tadi lemur bonennya. Urang mah cicing di jaja isin. Saya di mana gua cicing di bonen. Ke Hararayang. Nah, akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita. Teu pernah nyarita di mana Ka'ab, nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk. Tampuk bendera kepanglimaan ikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Ali kita ngurusan Ahlul Bait. Nah, ibarat datang ka Tabuk teh ditaroskeun ai Ka'ab mana? Aya nu nyarita Ka'ab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen. Nomor kaduana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ye. Nyaritakeun ka dihareupeun ka anjeun geus henteu. Nyana mah bagus keke nuturkeun ngadia. Tol bomong cicing. Tapi Kangjeng kan lain jelema biasa. Apal. Dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual. Oh iya, tuh Kangjeng malah itu ya tuh. Wah, Ka'ab. Sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirna Kangjeng Nabi teh terjadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna. Kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana. Akhirnya terjadi peperangan mah, tapi nyieun ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi. Kesimpulanna mah sarua jeung perang. Ulang Kangjeng, Ka'ab, Hilal, Murarah temilu kata. Begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah, kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang, langsung Kangjeng Nabi ke masjid. Engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid
didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin teu perang balik di Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah tuh nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tapi dihampura muhajirin dan ansor ditegur tapi dihampura seketika eta keneh tetapi begitu datang Ka'ab balik ka Kangjeng salam uluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab Assalamualaikum maksudna endek bebeja menta hampura endek istri endek naon itidari teh menta hampura Kangjeng Nabi teu ngajawab cuman senyum-senyum kan senyum beda ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teu gina ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum pada bagus jembaran teh aya nu senyum neng mana senyum ieu mah senyum beti mah ieu bagus tuh kan beda urang tidak senyum dia geus boga tebakan urang awewe ditanya ke urang neng di mana mantap ieu mah geus ieu mah senyum penuh arti tapi lamun nanya deh neng di mana senyum keneh tapi kos kitu walai deui lain Masya Allah ya Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan Kangjeng Nabi senyum bagi bari ngabalieun wah ragak jantung ka aduh itu datang teu deuk menta hampura ningali rombongan sejen dihampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep dihampura kok kau lama ngebalier kan ya didinya nyeri hati Ka'ab teh ya Allah sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur ku teu milu perang teh teu milu perang teh itu jadi mamawa aduh cekap teh ku ieu jadi kieu ya Allah nyeri hate teh lantaran Kangjeng Nabi sikap terhadap Ka'ab teh seperti eta kesimpulanna nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun-eureun ngeclak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seunaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu ya Allah sabaraha ribu tahun neraka sabaraha juta tahun neraka hese di paremanana blambir badan di samareuman neraka beak jeung mobil-mobil berambir lah jeung supir berambir jeung nu boga blambir lah jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make blambir heam geus tapi ku kecelak cai mata tengah beuti urang takarrub jeung tadarru ka Gusti Allah tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat ya Allah ya Rabb keur carita galakna Gusti Allah kejamna Gusti Allah jabarna Gusti Allah teh loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jak jeuhil bae kudu ka neraka Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula ya Allah ya Rabb
ngongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokeunana naon ngaranna sia tolol aya di anak kamu sagala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nunggaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan ya Allah ya Rabbi di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngeri dipisah bahkan lamun kadeulina kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan jangan lagi tarolol teh coba ublag kuari goblok tah iya kabair urang inget tengah penting ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi lamun terus bae kurang diinget-inget dosa diinget-inget neraka carana seperti eta urang mandi heula wudu salat terus saya orang perem takarrub tadarruk terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit tenang Gusti bumi gitu kene si langit si bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana niat teh hamba Gusti makhluk Gusti inuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula Bapak moyang abdi Adam jeung Ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi panna mah dihampura ku Gusti Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya sapanas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeuleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkerem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun saudara kanu jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahal na cai mata urang lah ceri kos geus gigisi bae kunaon kunaon aduh naon sih terjadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak sia geus goblok deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa ayo praktekna teh sampai di sini saja amboh tuh murah di jantung aing deuk teh ceri kumaha cekna lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok biasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya mah ceurik deui mengaji kos sedih amat bangane ya Allah emang kunaon nah ngaranna ge meureunna hirup di dunia keureun sedih lain maksudna naon bukan bisa nulung moal saya mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahna jelema mesen karung buat aju kuari teu dibayar aduh Masya Allah tuh kan urusan kos itu bae cerita urusan dunia jeung dunia bae Masya Allah kan sia kunaon sih cerita batur mah ditarima aing teu
tarima sia aja seceri Udah urusan kos gitu. Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS. Henteu sia aja goblok aing. Aing enggak suka bumi dengan telu ingki ka aing. teu jauh di urusan kos karan itu malulu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Allah tuh, teu jauh urusan ada urang urusan karugian dunia. Ai kitu mah mah geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh. Jeung Allah mah babar jeung Allah mah. Eta biasa bae. Lah, sanajan ka neraka ge jemol kebeli sakedeung ye. Cenah mah neraka naon meureun. Eta ngomong kos kitu teh sacablakna sumut goblok. Gusti, ya Allah dong. Kaab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa. Henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka nilai kalimatillah perang Tabuk. Tamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima. Aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godop nyeri amat hate. Kabladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu menta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya. Saha? Apal tadi dapat apa? Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai. Sarua itu. Akhirnya nyana ngadatangan nu dua eta. Mana teu milu ka Tabuk? Teu. Emang kunaon? Eta tuh permasalahan. Sarua sih jeung aing urusana. Aja geus kieu kumaha? Hampura ka Kangjeng boro-boro Hampura sih teh. Salam ge teu dijawab. Sasalam akur sih jeung aing. Jadi orang tiluan nih sebenarnya mah jelema nu terasi. Aya instruksi dari ti Kangjeng. Wahai para sahabat, dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan. Teu meunang ngobrol-ngobrol jeung nu tiluan, diancam ku Gusti Allah. Hiji Ka'ab bin Malik, dua Hilal bin Umayyah, tilu Yarah bin Rabi. Ulah dibere ajer rarahi, ulah dibere senyum, ulah dibere obral-obral, antapkeun nu tilu. Masya Allah nyeri na luar biasa. Ngobrol teu bisa. Di lockdown. Aduh, Masya Allah. Akhirnya caririk duduhan teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur mejeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabitak soal-soal urusan dunia hanjak lamun sampaikan ka Kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahan teureun-eureun ceuri cara riceung imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih kene kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Ka'ab panggil ku Kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae karena di imam mah aya pemajikan lumayan obrol-obrol jeung pemajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweus soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pemajikan minimal
atuh minta diurutan kan ke pamajikan urutan kan dia atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah ditu nama nyana dipencetan ku urang beuki naik juga pas malulu ya Allah ya Rabbi tah ieu kan teu beurang akhirnya kan dibikin ke keluargana sakumaha intrusi kangjeng ulah teh keur di download lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana intrusi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianana ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunep catur teh nyaritakeun bungana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balu karna teh model kos kaji beuki sedih bae dedengian di sisi gigir loba Masya Allah karing sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika kangjeng nuju aya di bumi Sulem maka kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam setengah 3 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejak cak manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura atuh eueuh masalah engke teh sabar tas subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bunga na meureun mana teh bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek kanjeng Nabi dan kewen wirahan mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka kanjeng Masya Allah bantak ieu ayatna wa 'ala thalathati alladziina khulifu ewata bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik 2 Hilal bin Umayyah 3 Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobatna biqorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ka Gusti Rasulullah Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teu dijawab bukan senyum-senyum bendung jeung jelema para sahabat teh lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan menang diancam. Nah iya selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir neuleuh sahabat ansor nu lain neuleuh golongan-golongan nu 80 itu 7 dihampura padahal di jerona kayak tanda-tanda munafik tetep we dihampura kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi
Dibaro ubat disertai dengan luas bumi. Mun kurang dicaritakeun benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakieu buahna, tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran ieu teu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atuh ulah waka ku Kang jeung heulanan, ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu, ku ari kadenge nyana gubras gebris bae. Urang datang teh ka imah assalamualaikum, lain dijawab lawang gebluk. Wah. Beuh, panglima aya di jero ieu. Geus lain teh rarasan urang. Masyaallah. Eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik. Terasa eueuh bae kumisna sama sakali. Wah, teu beres ieu. Imah da ngabangun urang. Pamajikan urang. Nu meulikeun mobil lagi urang, anu nganapakan urang, tapi ketika lawang digebrukeun, masya Allah, ieu dunia sempit. Ya Allah, aduh, waharaja, mun hayang nyawa sempit na dunia nyandung, sempit sia dunia. Kecuali cek nu kolot naga, ulah marela jasa dicandung teh. Lantaran dedelean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung. Ya bener sia. Aing teu salah kawin jeung sia, masyaallah. Horenganan sia mah bangsa langit horeng. Ngan kitu ge ngomong doang moal aya. Tapi aya bae bari hiji dua mah. Ya lain ban kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masyaallah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung. Ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun mung ka surga teh. Da hayang bung. Emangna surga. Naon kitu ngeueuh deui cenah nyana teh. Amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah mah dianteur di ongkosan. Kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula. Ieu dongeng doang. Masyaallah kan. Tah nu tiluan teh anu can dibere lawang tobat ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran ka mana bae palaya juduna makanan yaqmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat ditentremeun. Ya tentrem tuh lain di tempat kolbu. Muah Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu. Tentrem di jero penjara tentrem. Lain tempat. Ulah dikira istana nu sakitu megahna. Mobil nu sakitu mewahna. Haji jelemana tentrem. Cang. Jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikan anak tapi kesang eta asek sakitu poharan tetep kesang sebab salaki da tuani milik ka dieu pamajikan tuani milik ka dieu porenganan keur aya masalah eta pamajikan sa mobil bae buat kangesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman sesirian goes bilang ketek deh ku pamajikan tah pernah kaguling seserian keneh bae
ngakulik ke jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih asena ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi deui jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha kempes basa seserian keneh aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos di dunia keneh jadi sorga santri mah ya siapa teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya nama di kamar sareksa langsung ka majelis aya asa teu nyaho mayar nya nama ka masjid aya kipas wer huda nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh ya Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih tau yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di dada doang ditarima deg henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh kun hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu mah Allah teh lalu ngomong sianya hati santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang aya dong tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin berjamaah ceuri santri mana meureun geus budaya jauh indah na hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung nyiuk sorangan ngisikan sorangan bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kadinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh gajo aya dah sia masak restoran di mana nyaho ditutu deh geus make aturan itu mah biasa aja barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahon jadi santri teu nyahon moal nyaho indah nah gitu maksudnya ai Gus Dur makan santri nyahon nya nama nyahon tapi nu teu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan jadi santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot mah baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing saya cokot-cokot aja poek geus mah sugan marah sugan Masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna jalain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ge mah teu buka pikir saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah
sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi MUI teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang imah hayang yang masang tren ibadah Masya Allah lempeng jasa budak karena aku masih alamun di miji atuh Allah kana ayat tadi nage aing teu mikir ana naon keluar di dunia mantap ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karkos kitu dah pokona mal kaharti dunia santri mondok loba nu nanya ka kula soal-soal saya dek mondok kan teh sih henteu geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali dek mondok arak aing bejaan mal ngarti saya dunia santri maka jeung rumah hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing ke manggil aya takdir mah babahri kabeh ge geus ditulis di Lauhul Mahfuz aing datang ka kobong mangalamun cenah ye Masya Allah kan lah ilang tuluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman goreng tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang kerja aja ka sorga itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pamajikan geus marah teh pangadasan ngaji teh gegeran emang urang tuh nagih aju ku lain aju celik pula ieu gegeran balik lamun henteu sakalian teh pemajikan pinter amat sih tah ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagian di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas urang majas ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tuh ngajas berarti kan nah kolbu nu bingung tilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur ka Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kadelena kos kitu ieu keur bingung ka jeung kumaha kan awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak
wa dhaqat 'alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna teu jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur meujeuhna gersah nyeri hate kababawa awak jeung leungeut mantep dibahasakeun awak jelema je kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres ka make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajian kuku make kajawan gua aing haju buk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ieu budak kadeul qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadeuna we perlen teh amat ieu kajian kuku lagi rapih deui kopiahna mancit Masya Allah bajuna takwa orang mereknya di merek takwa buatan Bandung kajian kuku aja udah kerjembar tebak bener baik orang yang calon lurah nipu yuk penipu yuk ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti woi kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah itu na mungsrut kiaina batur calonnya na mungsrut eta gara-gara ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aduh didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lo ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai nasib kiai mentak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol sak Allah bagian siapa lain kos kitu bagian siapa ngaji kai aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula urang kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam aing mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang sok nyukos kitu aya kitu merenangan aya lah hiji mana lagi sok juta jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama natan globalna beh nu mantak sepakat ieu nagara teh negara demokrasi anu baheula teh sabak da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna di Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon laluasa baik saya mau ulangnya
Dewantak kiai hebat jadi lurah, ulah waka jadi presiden, ulah waka jadi gubernur, ulah waka jadi bupati, jadi lurah bae heula. Kiai hebat jadi lurah, kiai hebat jadi lurah, denge ku sia ku ceuring heulanan delek kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya. Bangunan siapa tuh percaya ke aing tuh deleukeun Gus. Nah ieu mah sekedarnya hal bae heula nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah ulun teu maling, ulun teu maling kabeh dah so amat. Sejarah apa yang dibuka sih je perang sah kajin urusannya anak mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah. Jadi bupati lagi, jadi gubernur lagi, jadi DPR lagi, pan kakak urang, dulur urang, bapak urang, manya urang ka sorganya na ka neraka. Ulah tetep bae urang mah ka sorganya na ka neraka. Sia ngomong sok macam-macam. Lamun teh jujur. Bisa jujur mah di mana bae? Dagang teu jahat kabeh. Itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran. Ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui. Jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendia Al-Jahannamiyah bae. Ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan anu sadar. Nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah etan bahaya. Tapi orang salah tapi hanya sadar heuh sabarang aja horeganan barang di tembok mata hate mah heuh dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah heuh tah hayang sadar seperti eta. Ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nusa kecelak cai mata teh bakal niis ke neraka. Bayangkan Masya Allah sejarah lain lalagaan bah yehehe poharat teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blangdir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah. Masya Allah itu yang contoh tadaqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna kolbu lantaran can ditarima tobatna terasa kadi hese kadi tu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh boga kayakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ge Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah di Allah aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan do aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus
maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha. Tapi Kaab begitu baca suratnya sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna Kaab eta surat panyeun ngeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mamana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ye geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang ngolos tapi Kaab begitu dibaca setan rajin teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Kaab mentak wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga kayakinan utiluan teh wajang sijil wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung panggil ku Kangjeng Kangjeng panggil ge senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna aha ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas kurang nyandung hageun kolot ridho dunia lega ada luar biasa nginahin dunia tiis Kaab Masya Allah mentak sumatab alaihim Allah narima kana tobat nu tiluan geus katingali ku Kaab jeung reka nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang teh kan tos kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalahna ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai mataan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha teh lah maksudna mah rahasia pribadi bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah mantap ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing mual jamugah nu Allah ana ilmu wa illa pala ilmalak Gusti Allah ana basar wa illa pala basar ana samu wa illa pala samala nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang sakieu ayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki pudoli teh aduh Masya Allah keur ieu kumaha bari mah
siapa sok aju hasud gitu teu tah ya Masya Allah nang Allah urang bisa na daek ngaji teh nang ngadaekeun Allah bisa na urang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum urang bisa salat lain urang nang Gusti Allah urang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak di poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya edan ka puncak teh dibere taufik kan ente makan sakit teu boga duit keur sararusa ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufekna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta bukan carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadel kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran diberi taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah diberi taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah diberi taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur da bernama tingkatan luhur sebab ieu tingkatan sahabat aijang urang mah sebenarnya kesyariatkeun ieu mah geus lain hendak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus tuh pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerjaan sahabat mah geus anu hakikat namun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah Allah itu emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantep kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh ka deudeuh Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tamah terus saja mah henteu Masya Allah jangan rahim Allah coba orang dipetingkan urutan ialah Kaab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah maha bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan aja pemajikan di sisi nana ceri keluar cek salah kena kon ceri cah nanya neng konan ceri nelega ka ceri kalau mau partisipasi baik ya aya ceri partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogo najeng cintana ka kakak seri kula milu seri kakak ceri kula ge milu ceri kula mambu nang nuturkeun kakak we nembongkeun cinta kula ka kakak be Masya Allah jadi toel kurang geus ningin ulah cerik nang diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya
ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli dina Bukhari Masya Allah panjang kena ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirnya Ka'ab bebeakan aku mah datang ke Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti bangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah ceuk tenang geula Ka'ab tenang ke urang atur henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka sadaya hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedikit ulah kitu sekali ke urang atur engke urang atur tah kehebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh kaluhur Masya Allah keur digupayan ku widadari ya Allah ya Rob batur mah geus seperti kitu ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah yang moal daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun hajujang kula toh nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke ditu ditarima tobat horeng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata mariman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik buka dua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين
Gerik.